perbedaan puasa baik datang ke kuari teu nanya embung aing mah dinya asal ciwut bae naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ke Allah nunduk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embung datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kieu kajian kumaha datang ka paeh aing mah enar karugi-rugi sia goblok jia tuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan mah biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keucih moal aing mah moal kajian kumaha puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah